Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du dina kesempatan insyaallah urang bade ngabahas salah sahiji salat sunnah anu agung padilahna nyaeta salat sunat Isyraq. Salat sunat Isyraq ngawengku kana niatna, waktuna, bacaan jeung kautamaanana. Nah kumaha atuh pengertianana salat sunat Isyraq? Salat sunat Isyraq teh upami kecap mah secara bahasa artina al-isyraqu tulu wasyamsi. Ari isyraq teh eta nyaeta terbitna panon poe. Nah, kusabab kitu dina ilmu fikih nya salat Isyraq nyaeta salat sunnah anu dilakukeun nalika panon poe geus terbit sarta rada luhur. Nah, salat ieu disebut oge ad-dhahwatus sughra alias duha kecil. Sedangkan salat duha oge disebut ad-dhahwatul kubra, yakni duha besar. Sebagian ulama seperti Imam Ghazali, Imam Suyuti, oge Syekh Ali Muttaqi Al-Hindi nyareskeun yen salat sunnah Isyraq eta beda jeung salat duha. Sedangkan kebanyakan ulama nyebutkeun Isyraq teh bagian tina salat duha. Nah, gitu. Enak kumaha atawa dalilna salat Isyraq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina salah sawios hadisna nyebatkeun kana idza asyraqat wartafa'at qoma wa shalla raqataini. Anu pihartoseunana kana idza asyraqat, lamun tah teh mah panon poe geus terbit, wartafa'at sarta rada luhur, qoma eta beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nangtung, wa shalla raqataini jeung ngalaksanakeun salat 2 rakaat. Ieu rawahu at-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Nasai, ge Ibnu Majah. Atuh iraha ayeuna waktuna salat sunat Isyraq. Salat sunat Isyraq waktuna nyaeta sanggeus panon poe terbit sarta geus luhur sakadar satombak, sakadar hiji tombak. Ya. Waktuna teu panjang ngan sakedap dina awal waktu duha. Keteranganana ieu disebut dina kitab Nihatuz Zain fi Irsyadil Mubtadiin karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Atuh sabaraha jumlah rakaatna salat sunat Isyraq? Jeung naon bacaanana? Nah, salat sunat Isyraq jumlahna rakaataini 2 rakaat. Bacaan naon anu dianjurkeunana dina eta salat sunat Isyraq nyaeta rakaat kahiji ba'da Fatihah surat Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ila akhiril ayat. Terus ba'da Fatihah rakaat kedua surat Al-Insyirah alias alam nasyrah laka sadrak. Nah, kumaha ayeuna niatna salat sunat Isyraq? Niatna salat sunat Isyraq usolli sunnatal Isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Anu pihartoseunana usolli abdi niat salat sunnatal Isyraq, sunat Isyraq rakaataini 2 rakaat lillahi ta'ala, karena nunaikeun parentah Allah ta'ala. Atuh kumaha ayeuna kautamanana salat sunat Isyraq? Salat sunat Isyraq kautamana Kanjeng Rasulullah SAW dawuh man sholal fajr, saha anu salat subuh, pi jamaatin dina berjamaah, summa qa'ada
tuluy calik alias diuk yazkurullaha bari zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala yesiman hatta tatlu dugikeun ka panon poe terbit hatta tatlu usyamsu dugikeun ka panon poe terbit summa sholla rakaataini tuluy salat 2 rakaat takuma kanat lahu ka ajri hajjah atanapi ka ajri hajjatin maka manehna eta si jalma meunang pahalna teh ka ajri hajjatin wa umrotin sapertos hajian jeung umrohan tammatin hajian jeung umrohan anu sampurna rawahu at-Tirmidzi hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Tirmidzi. Nah kumaha ayeuna doa salat sunat al-Isra anu sakumaha kamari di aoskeun Allahumma ya nuran nur bituri wa kitabi mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur Allahumma rzuqni nura tahdi bihi ilaik wa yusohibni fi hayati. Anu ringkas nama ya Allah Gusti wahai cahaya dari segala cahaya berikanlah aku cahaya yang dapat membimbingku kepadamu dan menerangi hidupku. Dugikeun ka rengsena. Teras ayeuna naon hikmahna atuh salat sunat Isra hikmahna sababaraha hiji poin sahijina nu kahiji nyata ngawitan poe ku ibadah ka Allah. Kaduana nambah urang cahaya iman dina hate. Katilu ngadeukeutkeun diri urang ka Allah. Kaopat ngahontal pahala sapertos haji jeung umroh. 5 ngajaga zikir sanggeus salat subuh. Nah kitunya pamugi naon rupi anu parantos nembe dibaca didugikeun pamugi urang sadana atanapi pamugi ku ngalaksanakeun urang salat sunnah isyraq urang tiasa ngamimitian poe kalayan ibadah zikir sarta meunang pahala anu agung ti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab.